mana? Di mana? Kolong jembatan aja. Jembu, kolong jembatan mah. Terus yang di mana? Di hotel. Malah ya hotel lah tuh ada kampung ya mah. Terus di mana? Di Saung ayo. 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 Ambung. Ayo di Saung. Ayo. Ayo. Lain ini oh sangkelung acan. Oh nya padahal awi karolot itu kudu geus loba. Oh, mun aya mah jual jeung meuli baju lebaran teh sangkilung. Oh nya duit-duitkeun atuh yang mahalkeun. Lebaran aya mah aing ini asup teu boga duit-duit peser-peser acan. Sarua dia we. Buka we. Kumaha orang rencana ieu sangkilung eueuh ya. Mun aya mah we. Tong paralak teu mah we. Mak, Mun aya mah bobogohan mah paralak we nah. oh lah. Ayeuna mah halalkeun segala cara we lah. Halalkeun we Supaya lah. menang duit jeung meuli baju. Aing geus swallow tiel di geus kieu. Ayo lah. Ayolah. Ayeuna mah sangeangan bukan we emang. Makan anjing. Bro. Hoi. Woi. Yeah. Bukan peduitan tuh. Aduh, kabeneran. Dia aya nu ngaliwat kanu motor duaan. Kumaha mun cang taluturkeun? Ayo lah. Cang duitkeun. Ayo benar. Yoga jeung lebaran Yoga jeung urang. lebaran euy. Heeh, benar. Meuli baju we. Kamana juga tadi? Kamana Kamana? itu tuh? Itu. Jika nama kasaung dia. Masalah Sama Sujana apa gitu ya. Sujana. Si eta teh. Jadi mah bisa meuli baju lebaran. Ya ya Saung. Nah itu dia. Ayo. Di sini gara manten. Langsung terehkeun aja. Ayo. Ayo. Motor mah cenah ya. No ya. Penting mah jadi. Semuanya di jero. Emang bisa dibuka. Bisa bro. Mual berenang. Bisa tuh asupnya. Masuk gue buka. Coba. Bisa tuh. Kunci euy. Terus kumaha? Dia we. Di dewe. Wong terehkeun we. Ayo. Ayo. Oh, itu anya. Naon gendut sama we lagi. Tapi lumayan. Jika nak mun gendut itu mah bapana bos ini. Mau belum peprakekan. Ieu tongel ayo. Urang jalan dapur ka ditu tukang cantik tukang. Itu mah reuaseun. Heuh. Tah, kayak mesti ditu peta duitna. Aduh, Pokona teh mere barangna peta duitna. ajikan teh. Yuk. Alon-alon ka ditu. Alon atuh. Tah, saung ieu gitu. Jangan kupit teman. Tukang bel wae. Kade euy urang euy. Anjing. Woi.
dia. Ngabuburit. Dia barep-barep nah maksud. Ngabuburit yang ngalas biasa. Tolong kudu kan saleting. Asli ya. Oh, tiasa saleting. Tuh muka. Keterangan naon asli? Keterangan. Oh, udah percaya aing mah. Aneh sih mah, aduh asli. Alah, Nya bulan puasa ngabuburit. Di lemur urang ya. Ngabuburit asli aku mah. Bohong. Bohong. Mending dibawa ke Pak RT mending aing udah deh. Dua itu, dua-duanya. Udah, Ayo, duit tuh. Aing ketemu Bawa udah bawa duit deh. duit mana duit. Duit. Karunya, ayo sing karunya, iya aduh. Tidak naon aku mah. Aing beli baju lebaran ya. Oh, ya soal aing geus buntung terus kadang lagi sapaan. Aduh, duit. Aya duit enggak pernah duit di luar duitnya. Awat aing nyaho. Telepon. Telepon buru ieu. Teleponnya jangan anturan ya. Heeh, sok. Astagfirullah, abi padahal teu naon, abi mah ya. Alah, aing teh nyaho bonganna cicing di saung ieu. Aduh, kah atuh kalanya. Neng. Baik. Neng, hei. Nah, naik bae jangan Banget kieu. Aduh, tos iman tuh. Nah, Kalau telepon rencangannya. burukeun aing mah 5 menit. Kejakeun sia ka bapak Aduh. sia. Oi. Mesti di dieu. Oi, anak urang euy di saung ieu beunang euy. Padahal urang teu naon anturan duit euy. Bohong buru, 2 koper Urang udah sih euy, urang euy mah bener sing dibawa polis ka polsek euy. Ditungguan ya. Oh, siap. Antos anu 5 menit asli. Awal mun leuwih 5 menit nambahan deui. Emang minta sabaraha cenah ya duitna? Kita gede jangan saya nah aya cenah bawa kabeh. Wah ayo euy. Malam duit mae da aing bisa sabaraha cenah. Saya na wae. Aing deui ku aing jeung boga-bogana ku aing. Oh, saya kena gini kan. Aya 50-an deui 50 juta. Bawa kabeh lah. Oh, Bawa siap lah. berangkat. Oh, boy. Tahu ieu makan euy. Ayo makan pulungan yuk. Turun. Aya. Ayo. Cek. Aya duit mah ini sih. Tuh, kecil dulu. Aduh, anjing hadena kemarin datang euy. Naon ceritana bos ieu kumaha? Ayo di kapolsekeun ieu ku ieu. Urang naon cenah? Teu sabirakeun ngabuburit di dieu. Ah, ayo ngalapor ya mah. Yo salah paham ya enggak bener ya. Oh, atuh Baru kami. yang bener ya bener. Kumaha Mana ya? duit ieu teh bang nama. Udah mana aja ya? Sabaraha. Lu mah tapi nelpon. Aduh, ada yang hampir-hampiran ditarik tuh. Aku polsek yang nelpon. Bawa teh duit dibawa. Duit Masuk. mah aya. Temong geula. Itu sabaraha cenah? Aduh. Ayalah 50-an. Alhamdulillah ya kena. Syukur alhamdulillah. 50 jutaan nih mah ya. Enggak satu aja nama lah daripada di dia mah saya dukdak main Ribut, di Nulalega di jalanan meh puguh waktuna ieu urang meh puguh nelpon polisi datang meh langsung Mawat yo duitna. ningali polisi ayo bro Ayo. ame Siap kabeh buru ini teh. Ayo. Sok atuh minta sabaraha duitna. eta saya dompet sabaraha Keluarkeun duit, keluarkeun. Mana cik lempau dewek fitness kumaha eta? Kabeh we. Sabaraha anjing. Ah, bok duit. kalau tak ya alo budak polisi telepon ku aing enak Aing geus aing geus mere duit. Ieu duit saya. Duit aing geus beunang euy. Kuat bagi opat bae yeuh. Lumayan tuh baju lebaran. Ieu asal obat teuing mah dibere itu euy karunya aing situ bagasa. Dibanding bensin euy euy. Aing jeung apa doni euy. Dulu. dikeun atuh dikeun Bere. Bere we. 2000 wae karunya sedih euy. Mun di bubugan mana lompatnya? siap Ayo. Daguan. Aduh,
Aduh anjing beak duit kebenya. Jangan mulai kalau kurang tetep duit teh. Aduh. Awe aing ngecan beli baju anjing. Beungeut aduh karieu. Naon tadi buka duit tuh. Wah henteu beak. Itu kalau mulai kolek tah gitu. Parah eta. Koceng anjing. Jeng, ngahin. Wah, beng, kunaon wah? Beng. Sudah beng. Baju lebaran mah aing. Beng, Bang marabkeun hayam jeung domba. beng, Bang makan deh euy. beng, beng, beng. Atur nuhun kanu. Nyapan motor. Bukan we gitu. Atur nuhun kanu tos nonton video ieu jeung Kade tong hilap, tong bosen terus pantengin Karpas TV, tong hilap like, komen, subscribe-nya Gratis dah. gratis kadenya. Tong capek-capek engke urang rek nyieun di video-video selanjutnya nya. Yang lebih ekstrim. Karpas TV. Yeah!